aing pusing amat aingnya. Aduh, ya rokok tinggal sabatang aing ya. Kemana aing dengan palap dan nyepiyang ya, ngopi hican ya. Oh, jelema lewat di biji acan deh ya. Nah, aya jelema ya. Awak nama gendut ya. Doang naik duitan ya, bos ya. Waduh, mana aing boga warung deh ya, aing boga hutang ya. Sieun aing lah mabur, sieun ditagih aing. Wah, woi, kemana sih ya? Nah, kemana sih ya? Naon tuh, Mang? Aing tuh buat duit ya. Aing puyang. Rokok aing tinggal puntung ya. Mang, puguh duit nage. Duit bapak urang tambang stipikeun. Sia ngomong-ngomong tuh bawa duit kamari sih nggak jual emes ya. Mang, duit nage stipikeun ka bapak urang. Aing sebelum dibikin sia penghargaan aing nu boga wilayah di dieu. Kumaha tuh, Mang? Aduh, geus Digaplok sih ku aingnya. beli beli. Hayang digaplok sia. Ampun, Bos, ampun. Mas es nih. Dik aja neng mah. Aus ya, guys. Sial. Aing kapanggih preman dia, berasa preman bapuk, minta duit di ka aing. Nya aing teu boga duit, jelema edan, preman edan tah mah. Aduh, jelema ieu awak doang gendut, balangsak eta jelema. Aduh, aing kudu gapokan jelema di bae ya geus kieu mah ya. Pusing aing pusing ya, aduh ya. Geus tadi lah es aing, mana aus aing puyeng ya. Ya anggur merah eueuh aing ya. Geus es bae teh jus. Coba, Bi. Tajus. Aduh. Bi pesankeun bis es eta Bi. Aduh. Liur ya preman liur ya. Sieun urang geus pesankeun es lah. Nah, geus Bi jenkeun es ya, Bi. Ayo, es lah, teh jus kajeun. Jam minuman eueuh ya. Pusing di kepala ya. Yuk aing gini diuk lah. Yuk. Terus kajeun teh jus ke. Aing puyeng ieu. Padahal ya kota ya proyek ngabade pabrik oncom aya ya aing, tapi aing jatah ya. Aduh, jiji acan aing kumaha ya aing. Maneh aing mulungan kadu bae kitu nya dijual. Apa ngalan jantung aing? Pusing aing. Tapi aing men ngalan jantung ya aing harga diri preman leungit meureun. Aduh, kudu kumaha ya aing. Aing neangan jelema deui kedeung mah ya malakan bae lah. Proyek teu ngaradig ya, eueuh jatahan. Aduh, tutup ku aing proyek beureun kabeh. Aduh. Iya dia aja, kopi miring aing minum es teh jus ya laju nama. Bangla ya. Kurang ngisi heula ya tempat. Oh, sia ngisi-ngisi ka sia kaburnya. Henteu urang kabur sia. Aing ngisi heula. Edan sebanyak buat makan dah. Budak customer bisa dibayar. Preman kieu minum esna. Aduh, ya bae nu ngising ya. Bi geus dibayar teh esna? Cat. Waduh. Customer bisa dibayar. Aing katipu ya. Aing kawe mah teu wani tukang warung mah ya. Aduh, aing preman kawe mah teu wani. Aduh, karunya ieu ka bibi aing mana badu 2.000 ya. Di karunya ieu ka bibi mah dibayar bae kuring. Bangsat ieu budak ieu. Alam jadah ieu budak nipu aing. Aing duit 2000 na mayar ya ke tukang warung teh aja. Setan ieu budak aing ieu mah ngelunjak. Di teangan ku aing ka WC ieu budak. Lamun bila mah diacak-acak ku di kodok taina ieu. Ajar doangan. Mana ibu budaknya? Hijau mak. Dasar sial aing nasib. Mana puyang ditambah puyang. Aduh. Mana robetnya? Bet. Saya manggil robet. Mang, ya ayah tadi dia makan baik sama makan. Terus ke mana? Tadi itu ke mana? Wah, itu. Aja. Betesnya kunaon? Aduh, aing puyeng ya aing. Aing manyaran aya proyek ieu Gusti jagaan tuh segala truk loba tuh. Truk lu daratan pasir tuh karo kasih di bae. Aing puyeng ya, aduh mana tadi aing berpusing ya, aing minum topi miring ya. Oh, duit kepang ya aing tadi di jalan jeung budak gendut kan. Pantes ngajual embe. Dipalak ku aing. Si Topik eta. Si Topik. Dia mah ceungreu. Aduh. Dipalak ku aing eta budak. Oh, duit cenah apa geus dibikeun ka bapana duitna? Eta budak kena jual embe 10. Buku eta yang nyaho, air laporan ka aing si itu tuh, si jenggot. Laju eta ditpalak ku aing cenah sibikeun ka bapana, hareup jalan teh budak.
Laju aing pusing nama ya nya. Pan aing titah nginum es. Punya na yo. Pas nginum es aing keur nginum bebejan hangising. Pas saya ngising balik deui. Atuh kapaksa aing mah ya duit 2000 na menang main tadi main. Aduh, aing pusing eta budak. Kapan di mana beta budak? Pokona mah ku aing hayangnya honang ke. Lah asana aing mah teh percaya bet sia. Bebe cepet selama ka aing menang duit mah ti topik. Ih, Aing mah jangan seeutik be aing mah perlu aing ye. 200 we nih. aing boga duit 2000 na Oh, menang main. siap ku topik bapak ngomong tadi. Aduh, ieu topik. Bener tuh sia. Ngadu domba itu topik haram jadah dasar main ditipu es 2000 mayar. Yuk kasih bebejan itu. Hah. Aduh. Ya. Nah, geus minta aing lah, sisa segitu. Aing, ku boro-boro aing, puyeng ya aing. Duh, duit 2000 na getah tadi pakai mayar es ku aing. Bangsat amat aja, Pak. Gebukan sih, Geus. Atuh kudu gebogan eta budak. Asup jangan. Aing di teangan geus. Main nambenakan bebejanak ngising. Ku aing ditolong ka WC. Bahkan WC naik ku aing dikodokan. Sugan main nyumput di jero. Enggak panggil. Insyaallah tuh mau, Bro. Aduh, atuh kumaha tuh? Kalau jura mah aing tadi kumaha secara mututai. Dalam Bisa proyek nih. paling memproyek ya urang. Dasar ngeueutkeun preman lieur dasar doang. Lah. Islah lieur lagi. Masalah naon sih, Tik? Ku tadi preman di ditu mah urang dipalak. Disangkana urang loba duit cenah mas ngajual embe. Ku bapak urang ngajual embe. Iya. Preman tolol eta. Iya. Si Roman. Sama Robet mah ieu cenah rese cenah. Pugu Robet mah kitu mah nya. Rese. Ini ge dipalak bae cenah. Aku mang ini dipalak. Nu bener sih ada. Ini dipalak aing mah aing seuri. Parah berarti eta. Dasar preman balangsak. Pusing anu dulu. Ini karunya gitu. Aing lieur mata preman kudu diguar nama. Aduh, kayak disangka jelema mah loba duit bae, padahal ente boga duit. Sugan lah aing teh kadukun hadiah we dinya marada dukun sugan aya perubahan nya dukunna. Soalnya sok loba jelema ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agar ya. Aya perlu ya. Anu jadinya. Anu di mana yuk ujang ya? Ya anu di Bogor ya. Aya perlu ya kan. Di Bogor. Aya perlu digana angga saya. Aya perlu ya Pak Haji ya kan. Aya perlu urang. Perlu naon da kasep. Hayang boga pagawean ya Pak Sugan bae perubahan hayang beunghar ya Pak Haji. Anu kudu usaha kasep. Atuh. Kudu usaha. Sugan bae ka Abah gitu. Modal anu gede tambah hayang beunghar mah. Sugan aya syariat ya Abah naon gitu. Syariat mah kasep. Hayang boga pagawean gitu ya hayang beunghar ya yang aya perubahan lah usaha gitu. Syariat mah urang kudu banting tulang, urang kerja keras. Bener Pak. Waalaikumsalam.